Wangi iya wangi pertama abdi emut ka Anjena, kisah nu didamba-damba dari datang teleponnya. Anjena anu diditu abdi tetos banget rindu natos teka tahan. Anjenu jantan pujaan tabih nu jantan halang abdi teh jantan hariwang kang halang ku cita-cita. Anjanu dipika cinta tita dengan gulang-guling emut waktos nu ti peting. Duh Gusti abdi tulungan abdi nuju rindu pisan. Anjanu nuju ngumbara geningan ka abdi tega henta aya telepona ka abdi jantan gegana. Abdi alim ditinggalkan ku anjan anu nyaahan, tapi nasib tengijinan tetiasa babarengan. Abdi nu bakal menanti kadiri anjeun sahiji anu sok kaimpi-impi tiap siang sareng wengi. Duh Gusti atuh kumaha abdi bangetnya cintana. Mudah-mudahan jodona diri abdi reng Anjena. Apakah anjen ge sami ngemutan ka diri abdi? Aduh ganing banget sepi tak ada yang menemani. Biasana bubungahan sareng anjeun teleponan, tapi ayeuna ngalaman sedih hati ditinggalkan. Allah